Ari ngaran adil, ittaqul haq alal haq. Nibakeun hak kana hak kita adil. Terus urang ngagaduhan bojo dua. Anu sepuh 500.000, anu anom 300.000, adil? Adil lah. Beda. Kan sing inget kena tarif, ittaqul haq alal haq nibakeun hak kana hakna. Kunaon itu 500.000 geus loba hakna, wah. Paham. Payun. Itu 500.000 nu sepuh, ieu 300.000 tos seueur hakna. Pan bakeun hak kana hak. Jangan Anda mengatakan tidak adil. Pangadil-adilna hukum Allah. Aisyallahu bi ahkamil hakimin. Jadi hakim hukum Allah, pangadil-adilna. Beda dengan hukum jalmi, hukum Allah. Hukum jalmi mana coba? Bayar pajak. Di jalma alit, ka jalma ageng ka luhur. Geus kumpul dikorupsi. Tapi hukum Allah, zakat di jalma kaya untuk orang fakir. Beda tuh hukum Allah ini hukum jalmi. Beda tuh. Beda, ini kos-kosieun beda. Keadilan. Pejabat harus ada. Cuman dia keadilan hasil. Terus bagi para ibu, anak pamagat kenging dua, anak istri kenging hiji. Misalnya hunsi mujajain, dua bagian lelaki, sebagian awe. Keadilan Allah. Kok kenapa lelaki menang dua? Rek kawin ke awe menang hiji, di hiji jadi kieu. Awe menang hiji, rek dikawin lelaki menang dua, di hiji jadi kieu. Rek menang teu menang tetep keadilan Allah kieu kene. Oh, keadilan Allah mah wah. Guys.